Aya we ceurik. Ah, deketan ah. Kunaon, Neng? Salaki abi ngantunkeun. Tos, Neng, sing sabar, ikhlaskeun. Tos, Neng, ayeuna mah tong tingkirikan. Aa siap jadi gentosna. Bener ah. Serius, Neng, mah mal bohong. Heula tuh abi nelpon heula bapak. Duh, Bapak, ya boy, ka dieu. aya naon boy? Ya abi nuju di kuburan si Ayang. Oh nya tuh, bapak kadinya ayeuna. Nya, diantos pa nya. Siap. Aduh, aya naon ci boy, ditah bapak ka dieu. Iya, pangalikeun kuburan. Nah, ari maneh ci boy sok aneh-aneh wae. Ieu teh geus dikubur mah nya kudu digali deui. Nya tuh pak. Soalnya iya si AA iya siap ngagentos salaki abi. Hah? Nah, jadi urang anu dikubur. Wah, gelo imah awewe urang kalina jadi anjir salaki. Gelo. Abah, Naon Cibuy? aya duit naon bah? Duit itu naon? Iya udah di amplop, kenapa lagi ke kontrekan joget abah? Aduh. Eta mah duit sial Cibuy. Nah, duit sial. Heeh. Ku abah teh geus disimpen di sumput-sumput di naon-naon, anggar we kapanggih ku sia. Ah. Lulusan bah. Namanya tengaja kok itu sebal sampai duit teh. Anggar we gugu ku sia. Abah, antusan sekedapnya mama ke apotek dulu. Ya sok. Nah, ada di jalan mah. Kemana boy? Kita ke apotek beli obat. Emang saha nu geuring? Salaki abi gering. Wah, saya mau lila, saya boy. Iya pak, obatnya. Ah, Kumaha pak? amun papa maot, oke, nu ganti papa teh kudu si kemetnya. Kan si Kemet teh musuh papa. Manya mama kudu kawinin si Kemet. Ya, lain
lain masalah gitu mah supaya si Kemet teh ngerasakeun tiga papa menderita selama hubungan 30 tahun teh. Goblok sih, berarti papa teh salin lagi teh menderita jeung mama kan bisa kali ini modal. Met, sadar Met. Met, kunaon si Kemet eta kikituan? Ah, siapa begu ngeganggu wae anjing asa kedeng deui pucat Halo yang, Halo yang, kunaon? arek init gawe heulanya. Kayak malam ditelepon deui. Oh, minggu tapi neng teh aya perusahaan. Kala atuh ka warung heulanya. Tong repot-repot dia neng isian nyalira. Naon ari hayang kapedean da mah ka warung teh ada meser rokok. Goblok sih, putus Naon cenah? Oh. Aduh jangan ngajak putus ya teh. Halo yang, Halo yang, kunaon? arek gawe heulanya kayak malam ditelepon deui. Oh, mohon. Tapi neng teh aya perusahaan. Hela atuh arek ka warung heulanya. Tong repot-repot kayak neng isian nyalira. Naon hari? Naon kagak? Goblok sih. Bisa putus. Jadi ingat ke mantan, hayang modaran, kontol. Kan, Kemet kunaon? Men. itu murah. Action. Kumaha apa? Kumaha apa? Action. Kumaha apa? Kumaha apa?